Alhamdulillah rezeki ku ayeuna ieu. Aya keur jeung meuli kota jeung picajang ayang beb. Aduh, makanya ayang beb aing aya 12. Ke sana jeung ngopi. Ngopi atuh, No. Atuh tinggal ngopi, warung loba. Atuh heueuh warung si loba. Ngan eueuh duit napan. Kumaha deh? Maneh aya meureun duit mah. Tindi aing sigi duit, No. Pirasat aing mengatakan sia teu boga duit aing teu percaya, No. Tidak ekspresi beut maneh ge mencurigakan. Siapa dasar goreng ka aing? Yo, lamun kapepet-pepet ting hayang ngopi mah, gering nganjuk ka warung. Tuh nganjuk si Era meureun, No. Siapa mereka jeung Era? Pergi kopi 3.000. Yo, nagara ge nu mang tahun-tahun boga hutang miliaran, triliunan. Jebeg jeung teu lunas-lunas. Ieu sia pergi ngahutang kopi 3.000 ka warung. Ai, Era nya kitu guys, mah dasar. Lain ieu ning, contoh-contoh warga yang baik. Maneh meureun lain contoh warga negara yang baik mah. Lah. Selamat. Lamun aing ieu pokona mah ngopi dua anjing si Ergi. Moal meureun aing bisa pecajang ayang beb. Woi. Ka dieu maneh? Piduitin lain. Geus ka dieu we heula ka dieu. Ya. Urang rek mayar hutang ka maneh. Tang naon? Maneh mah moal inget baheula puluhan tahun yang lalu basa maneh rek disunatan. Urang terek ngecep tapi teu tulus da duitna beakeun. Tah urang ayeuna rek mayar. Jeun geus buluan oge. Geus buluan, Lin? Weh, atuh mamang atuh bae atuh sakitu bae. Wah, beurang bae. Sengit. Sengit Geus atuh. asak. Asak atuh mah. Hei. Nuhun kumaha kek? Nuhun, Bang. Ampun, budak ayeuna. Muni ageng nih. Bitis na. Sok ka mana bae pikiran ayang mah. Tos lah aya wabah. Anjing. Buka duitin lis lagi. Ngepet sia nya. Weh, sopan ning ya. Ceritanya di kieu. Kan orang kita setengah suluhnya no. Di kebon. Putri bikin kamang gojali. Nah, orang diberi duit. Tapi kan sahurun 100.000. Komode mundah hurun. 3 hurun. 1 truk. Aduh. Alah, asli anjing 2 ceuli ieu. Asli no, timang gojali. Oh anjing, atuh aing nyobaan ah. Ngasuluh aing. Heujung. Lembok anjing, ya katimu ku aing. Kemana maneh no aja kan atuh? Ya, kebeneran bae babang ini dia. Cuang buburu. Ka Jakarta weh. Duh, mangkaning ongkosna euy. Lain. Nona tuh? Ye, cuang ngalah suluh aya nama. Malah suluh. Suluhna kayak dibikeun ka Mang Gojali. Oh. Si RG ge tadi ka Mang Gojali tes ngajual eta. Suluh. Heeh, sahurun teh 100.000 si RG. Sabeungkeut. Sahurun. Oh, angot ieu mun urang ngalah sahurun 2 hurun 3 hurun. Ah, tadi heueuh. Heueuh, Pak. Euy, mama tali atuh weh. Tah geus mau kodok ieu. Bedog hayu angkat. Yuk. Oh, Mudah ieu 2 hurung ge cukup 200.000-an mah jeung ngopi jeung udud mah nya. Weh, atuh mahi. Oh, Atuh heueuh. Geus ada mah ieu, naengan usaha teu kudu jauh-jauh ka kota, Pak. Unggal poe bae gerak. heeh aing lamun menang sabulan we ieu weh. Ngalah suruh menang loba nya. Kenyet nyandung aing ieu meureun. Ah, geus anu mah anterkeun bae heula ka ngabahas nyandung. Isti sabar aing Pak yo. Aduh, nang duit.
Gua jali tas dulu. Kek. Iya maksudnya suluh kumaha ieu? Yo jadi kieu mang. Urang teh papanggih jeung si RG gitu papanggih. Si RG nyamperkeun ka urang bari jeung pamer duit 100.000 meuli bareureum. Cenah cen DR. Ceng teh menang duit tindi. Manggo jali cenah aing ngajual suluh cenah. Gerajung sia cenah. Oh nu bener ceng teh menang 100.000. Aing teh gawat gitu. Pas papanggihnya Pak di jalan Oh. Aing teh kuat lah. Ngajakan bae aing teh. Ngala ieu ngala suluh. Ke heula cicing aing rek nanya ye. Heugna iraha aing muruhan si Ergi tina suluh. Cikene. Cikene pisan urang teh mending semangat ya, Pak. Heeh. Teh bae gua tah urang mending semangat, Mang. Kita dah hayang ngopi hayang udud urang teh. Gitu. Sabaraha heugna? 100.000. Ye, dengekeun. Aing mah teu rumasa ka si Ergi mere duit 100.000 ladang tina ngajual suluh. Aing mah rumasa sote ka si Ergi mayar hutang ngecep baheula keur si Ergi disunatan aing rek ngecep teu tulus. Tadi mayarna teh. Anjing. Itu berkatipu urang, Pak. Aing Katipu, si euy, Ergi si Ergi boro-boro bisa gobloknya. nyandong atuh kitu mah saurun ge mah. Wah, aing gagal ieu mah kena micet ga. Lah, wah aing gablok si Ergi. Itu Jamal lieur geura sok. Si Reno masih keur ngagosah ayeuna ngasuluh. Ergi, ayo, siap,